Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enjing kasadayana wilujeng tepang deui sareng Balai Hideung channel anu kalarasade dinten ieu Sabtu kaping 16 November 2014. Nyaeta dina raraga tradisi atrapi budaya babarit. Karesan dina dinten ieu babarit diayakeun di daerah Amansari, tepatna di RT 05 sareng 006 Dusun Karajan Timur, Desa Amansari, Rengas Dengklok, Karawang. Ku kituna kasadayana mangga nyanggakeun wilujeng nyakseni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nabi waktu lagi sebagai sebagai kita lagi berjaya barisan di Karajan Timur kan mau digabungin lah 05 sampai 06 nuntas juga dia tahun gue gitu ya saya kami di 04 yang tos gitu saya berbaikan kami akan dilaksanakan pembalikan kok saya ngegor gak gitu gitu nah ini nama pada dasarnya makan silaturahmi kata dua orang kan pembalikan itu nama sudah takut lah akhirnya orang memang berkumpul di pasien alam teh kayaknya masih bahwa di pasien alam anak air kan orang mau kedah eling pada sadar bahwa alam itu memang pada dirawat. Nah, kan selaku manusia kan selaku khalifah. Lain pemimpin harus termasuk perawat. Lain perawat kesehatan, jadi itu karena rawat lah. Sekalipun ayah nggak sejarah, nggak alam gitu. Jadi pula salah kaprah, salah pengertian bahwa budaya teh gitu. Ketentuan atau ketetapan di Gusti Allah ini sunatullah lah. Lagi dari hari budaya mah orang Sunda misalnya orang Jawa mau bisa dirubah dasarnya pilihan karena kehendak Allah. Gunawan orang disebutkan aya orang Sunda, orang Jawa, orang Amerika, orang Belanda lantaran orang kualu kita berbangsa-bangsa kayak paralinter dalam menjelma sadunya dengan sabangsa bentuknya sarua budaya noge sarua mau aya bangsa-bangsa. Jadi hiji kebiasaan adat atau budaya bahwa dina ngarawat salah sawiasna bumi urang teh boh gunungna boh leuweungna boh di lingkungan jeruk urang teh nyaku sedekah intinya berbagi silaturahmi jeung warga jeung masyarakat yang dulu urang saling murah paling itu oke kuayana teh urang jadi tali silaturahmi teh mau pegat kayak dia ya gotong royong orang di nasi sedekah bumi teh masing-masing nyarana tuangan ya kan teh dilarang malah dianjurkan kuros teh orang sini berbagi tuangan paling utama gitu ban tahu orang aya nu bisa mawa tapi mawa katuang sarean sarana kadua oke bisa kontrol ka lingkungan hirup urang alamna terutama gitu jadi aya hubunganan jeung hal-hal anu sifatna urang subuh lah kan demi segala wau gitu kan juga demi lah dan namun kan nyuguhan kan itu wau gitu orang mah nyuguh atau coba lagi teh jeung dulu rangkene ya kurang sok jalan ya supaya ketinggali langsung kondisi orang jalan teh kumaha perlu jadi di omean jalanan di omean tetangkalan segala macam nalika teh orang bisa ningali langsung gitu nah kata itu nang berenang urang teh nya itu sedekah namanya sedekah bumi gitu sebutannya sedekah kebarit gitunya eta mah istilah kami lah abadarkeun gitunya silaturahmi urang dulu lah lamun urang misalkan aya beumeungan sini wangian gitu lain urang rek ngundang hal-hal sifatna nu teu katingali gitu eta mah sedebangnya demenana tapi boro-boro di urang udangna lah nya memang anu urang aya
produksi namanya najan di Arab Saudi di mana mau di negara Islam oke namanya bahaya ada sok dianggo kanggo ngawangian lingkungan anu liwat bari parfum kan syukur kelek kumpul awak kurang kali eta mah di ujung lembur nepi ka ujung lembur teh kalau angin ka kabeh kita terus menyebarkeun sampah menyebarkeun wangian jadi ulah begitu jadi lupakeun kahane salah gitu ulah sok buruk sangka tidak orang anu misalkan orang ke sholat misalkan di tetangkalan orang mau sholat aja mata nyembah tetangkalan padahal kan bersolat ya akhirnya orang sholat di hadapan Ka'bah bila mata nyembah Ka'bah apa jadi urusan musik ini mah urusan pelaku nah jeung Gusti Allah no apa orang kudu niatna orang niatna rek sedekah babarengan silaturahmi orang udah silaturahmi apa ngariung di jalan eueunan naon seselamat asa teu parubuh gitu kan mendingnya orang terus ngadoa babarengan tuan babarengan kan menggunaos rasa silaturahmi itu langsung ke rasa orang gitu loh suka bunga orang barang tuan babarengan silaturahmi na moal anu kakarak wau urang bisa nah panca kaki beureunan gitu kan kalian beureun urang ge nah ngarawat bumi da tugas urang harus pake kholifah ngarawat bumi itu bener nah eta paktana loba gunung digempur leuweung dihancurkeun teh lantaran geus teu aya anu ngarawat bumi gitu coba misalkan urang aya upacara gitu sedekah lah di leuweung paling teu orang teh sieun sakontrol da unggal tahun dia baru sok aya wae sedekah di dieu kumaha leuweung dituaran bukan jadi kanyahoan nah gitu kan salah satu ngajaga kalau orang balat itu ngajaga gunung jadi malah kejadian gunung anak ketika rawat tinggal sabelah kalau orang sering ngarawat unggal tahun minimum gitu aya sedekah bebareng karena gitu jadi masalah saya maksudnya bisa mah teruskeun gitu loh setiap tahun di bulan naon lah gitu kan kumaha di bulan Mulut sekalian orang sedekah sekalian orang mungkin tausiah Bang Obe paling mungkin nama silaturahmi jeung berbagi paling itu berbagi tuangan masing-masing nyana tuangan rek sapiring ewan di tuang bebarengan amparkeun sekalian gitu enak sapiring bawa ka tuang keduaan nah amparkeun di jalan terus biasa orang bawa tram lah kawan tuang di daun gitu sok bareng gitu ya bagi itu ada tadi tina orang kayak hiburan anu salaras jeung budaya mangga asa urang bikin ka hiburan anu bikin anu mendekati kemaksiatan kamu seni bisa ngabuar bukti karena rasa orang mendekatkan diri ke Gusti Allah itu jadi masalah itu maksudnya memangga we saya sok didukung gitu nya yang mudah-mudahan itu aya deui pandangan-pandangan ulama nya maksudnya menjadi panutan anu bisa ngarojong terus mengawasi teh pergaulan lingkungan orang udah dibikin kah anu justru orang langsung disakeun gitu teh malah justru dia ngalawan lebih baik sok kontrol ya awasi sama dengan pemerintah dikritikkan bukan berarti geus gitu kan awalnya dikritik ka ulah oh itu mana yuk itu padahal can bacot itu kadang-kadang orang pacara laut teh naon teh ngaranna teh nadran misalkan kemawa ulu munding lain merek kuning laut gitu paling tidak orang diberi kesempatan untuk beribadah memberi makan kepada nah satu-satu kalau mau di laut teh kita Allah sok dekaina sana untuk maraban teri paling itu orang salah tiga bisa maraban teri gitu loh ibadah kan turun masa tapi sebel orang ya nah menurut daging-daging bisa dimakan bebarengan itu orang konsep orang bikin kan sini tuduh gitu sampai dia pacak di orang niat tahu dia pokoknya niat sedekah berbagi silaturahmi karena deh eta patarosan di anjeunna teh gitu naon tujuanna gitu kan naon tujuanna dia atuh geus kieu gitu kan kami dikaitkeun ke soal agama memang abdi mah teu terang naon gitu nya kamari anjeunna naros ka abdi teh gitu. Oh, jadi ada tujuan. Saya ada kieu lah. Para wali baheula kunaon misalkan Sunan Kalijaga baheula ngayakeun gamelan, ini segala macam wayang boleh. Kan intina mah siar agama. Kan meunang ningali suasana heula. Lamun terus urang
konsepnya sejak kurang kebaca situ jenar misalnya gitu ilmu nanggus luhur disampaikan pada saat eta kan betul eta itu akhirnya kan cara-cara kira-kira sesuai dengan kondisi keilmuan pada saat eta gitu kita kayak wayang boleh jadi masalah hiburan tapi ayah nah disampaikan dina perjalanan alur cerita ke wayang goreng teh jadi kan orang bisa saling bersedekah sampai ke kawasan kita orang mah sedekah di jalan gitu teh eta intina orang supaya lebih hafal tentang lingkungan hidup orang namun orang jero kamar we kan teu apa nyawa jalan di urang barala mararacet saluran cai gitu kan nah itu bisa ngasih orang tuh bisa nanaon tuh nyawa pas keluar ti imah teh lu geuning balalanti lu mararacet lu tetangkalan karubu gitu kan ngarawan takut jalan eta teh urang bisa saling kontrol lingkungan termasuk alam hiburan orang sebagai khalifah tapi kan ngarawat bumi gitu lain sebagai khalifah sebagai pemimpin lain ngaranna pemimpin termasuk mimpin di orang serangan gitu presiden wae atau RT wae atau kepala desa termasuk orang pemimpinnya orang yang mampu merawat lingkungan merawat orang lain merawat lingkungan alamnya segala itulah ini nama sok wae kelakuan asal memang orang sampaikan kalau ada tujuan jadi dia mungkin bantu sana kita haji lah Pak Haji biasa iya bantu segala acara anda beli sound systemnya ayah ketua mangga orang nyandak gitu itu kami ayah ini naon sih acara tunggana naon lagi sarapan naon ya kita bisa jadi diolah gelah direncanakan di program gelah naon kira-kira memang saluyu sekarang lingkungan kira-kira rencana isukan rencana isukan tadi nama Enji itu cuman ayah Pak Haji kan pada oh iya jadi anak Sabtu kan Pak Haji pada ngawinkeun anak nah jadi triogi jadi emang pemerintahannya sudah kaya RT 05 aja RT 06 jadi bikin gitu oh 05 sareng 12 dibikin di Kerajaan Timur nah tempatnya di Parasatan itu nah, paling meureun urang minta waktu masyarakat pada waktu acara teh sebarajam lah paling teh baru urang kudu tutup heula jalan dulu ke pernah urang barang tuang di jalan ngurun di jalan itu mobil paling teh sekian jam teh urang minta waktu stop heula jalan jadi ulah nepikeun ka tutupan jalan ka dieu ya kudu nama Kabakan Jati nah kalau ditutup kan Kabakan Jati kudu bisa ngaliwat gitu iya benar kalau misalkan ditutup di belah perapatan pisan itu bisa kan juga dia gitu daya jalan alternatif maksudnya kalau dia model hajatan ini kan sok ditutup kan Kabakan Jati mah gitu membantu kaji ditutup power teh cuma teh aing dirikan ke hese kan menimbulkan emosional lah tapi sareng Pak RT nah di koordinasi sekarang Pak RT misalkan Haji Wawah ka dieu tah ieu mah oh ka ditu punten halangan jalan ka ditu bisa jadi alternatif jalan tapi kami mobil mah dikira mah biasa ya minta waktu sekian jam lah kayak lah minta waktu sekian jam dan memang kudu teratur mulai jam sabaraha acara naon wae jadi pas selesai teh jam sekian kalau bisa kan hiburan malam namanya aku minta paling ada lagi hiburan mah tapi Bang Eta lah hiburan mah kadang-kadang mah sesuai sareng acara teman-teman ulah nepikeun ka papaling tangan itu tradisional urang aing teh musimnya teh dangdut atau rock atau metal ya jadi ya itu nggak biasa di itu kami waktu mah gitu baca di inilah di apa maksudnya teh kita ditampil lah ya karena itu masukannya cuman ya ada di Indonesia orang Pak Haji gitu pada naruh sih kumaha organ lagi gitu Haji sementara asa pang-pang gitu ya organ ada kayaknya sok jadi kurang awas ketinggal dina organ ada sudah kan tadi nama pada acara nol kan di acara budaya Sunda gitu lain budaya
aya dangdut. Tam, kurang pernah ya. Kurang untuk salahnya kurang kaceot. Aya anu sok ieu teh Pak Ji, anu sok naon nya teh? Ngamen. Ngamen biasa tapi pas undang anu ngumpul. Bisa dipanggil. Oh, angklung beres. Heeh, nu angklung. Oh, Kaceot kan bisa teh teuing teh apa sih kaceot tadi mah teh apa? aya Teu bisa terlalu kita. Anu pamedi angklung ibu nama dan aku mena boga lagu-lagu loba. Ya sih emang. Ya, kecuali emang acara pada saat itu. Ayo model pembukaan juga bisa wae dibikin musik anu lagu Demi Wanci, dan itu pembukaan ngumpul mah yang sebelum acara berbalik itu bisa. Ya bagusan gitu sih nya sebenarnya. Untuk Tapi lain berbentuk hiburan, tapi memang eta mah semacam wasiat nyelingan lah. iya mau. Jadi Saya Pak Ji. sebelum buka acara teh ya lagu Demi Wanci, angga terus satu Wanci. Ini ingatan tentang waktu lah. Kan dilakukan gitu ku lagu Sunda. Kalau saya kalau hiburan ada sifatnya kudu paling gede lebih daripada sejam 2 jam. Ini Pak Haji gaya nggak tuh? Ayo, kamu ke temaku nggak sih? Saya di Pak Haji Bisa pakai kecap sulit. semua saya tak kata istri jadi kayak seniana. Abdi ngontek si Lengser. Alhamdulillah besok bisa lah insya Allah. Si Lengser si Acus. Terus, Bisa kan tadi ya. Satu. Bisa cenah ayo. Tadi ya ke rumah. Apa ini mah? Udah dulu. intinya mah pada waktu acara teh bundaran sebelah gitu. Jadi dari ulama juga ada. Paling itu bisa menyampaikan memimpin doa. Tadi Agama. tadi saudara sama Pak Haji Sabirin berada di film. Mohon Pak Haji Sobirin, Pak Haji belum kami ayah di bumi ya. Gatos. Kalau ulama suruh doa, artinya orang tidak bertolak belakang. Atau sapula tak ada di Pak Haji Sobirin. Buka kamana Pak Haji Sobirin dah. Dina ulama, sarang dina aya bangketnya. Sarang kena mohon dah. Kami badai ijab. Mobil ngikrar nama bangket biasa. Mancep ieu tah anu bahmi teh belah ditu. Oh, Kan aja dah gaduh sahadat bumi. Saya tah gitu. Saya masukkan di kanggeng gitu. Kami badai ikrar itu di bangketnya biasa gitu. jadi orang mah di oge itu memang berangkat dari budaya sampai Iya. kalau langsung ke agama tidak malu berma agama mah Islam oge dah terus di kamu cara dipatenkeun mah di kolot kene masalah itu yang disambung karena di agama mah bisa pilihan di Jawa mah komo keluarga teh kadang-kadang agama bisa anak-anak bisa macam-macam tapi bisa berubah gitu. Dari budaya orang Sunda rek berubah. Mah yang jadi orang Amerika udah mau di aku orang Amerika oge. Ayo kan Ayo mah. Hari agama mah udah main geus gede lah. Tapi takut segala macam bisa berubah di Islam ke Kristen. Islam bisa supaya Islam. Coba orang Sunda bisa enggak aing-aing hayang jadi orang Jawa mah bisa. Bisa. Mau jadi orang Amerika mah itu geus ketetapan Allah. Orang lain pengen ditentukan kalau saya mau jadi orang Sunda di Karawang, orang Sunda di Cianjur geus ditentukeun gua. Sanu hayang orang lahir di Karawang. Nah, saya pilihan itu ditentukeun gua. Ya gitu ya terus baginya dina waktunya kemudian dina Ya, waktunya Pak Haji biasa ngarojong lah. insyaallah. Dina bintang Sabtu acara amal. Enggak tadi. Oke. Mohon. Siap. لنا ورحمنا لنكن من الخاسرين ربنا يا الله تقبل دعاء ربنا يا الله تقبل دعاء يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في باب الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله Nah, anak-anak yatim sareng piatu sok kepados kental. Yatim sareng piatu sebaris kembali di payung. Para bapak anu ngagaduhan nyata putri atau napi putra yatim sareng piatu. Ya aya sedekah nanti ke bibit sareng istrina almarhum. istrina nyata almarhumah atau mudah-mudahan sedekahna ajan teh tolak balak ajenna di alam barjana sing tami-tami kanikmatan ka Allah Subhanahu wa taala
tina dinten ieu nyaeta bade nyodakokeun berupa napos 15 orang. 15 jalmi atau mudah-mudahan si Bitapi ku neng-neng sareng ujang-ujang ya. Iya aya sedekahna ti ku Bibit sareng ti almarhum ti istrina gitu nya. Atau mudah-mudahan doakeun ya di alam kuburna suge keluarga Neng ya, orang tua Neng anu tos ngantunkeun ka Neng ka Ujang doakeun ya bapak atau mama anu tos mulai jadi kata doakeun ku Neng ku Ujang ya doakeun ya Neng ya doakeun di alam barjana sintang bita-bita nikmatan Allah subhanahu wa ta'ala. Keluarga Wibit sareng ibuna anu perantos almarhumah nyaeta sedekahna ti keluargina atau ti keluargana perantos nyisihkeun kanggo anak yatim sareng piatu nyaeta neng sareng ujang-ujang doakeun almarhumnya nyaeta ka Wibit sareng istrina di alam barjana hitam-hitam nikmatan Allah subhanahu wa ta'ala nya. Jong, nana. Apa? Dua itu. Pas. Keluar. 15 orang udah ada. Sok jadi. Sok ayeuna santai. No atas mangga, atas mangga keluar. Atas keluar. Tos, angkat. Tos gantian Pak. Kan sisikan hiji ya. Kan? Sisikan hiji. Ayo hiji. Tos. Tos ya tadi ya. Sade jadi ya, sade. Tapi jadi itu tuh namanya incuna eta indun. Anak indun. Alhamdulillah. Ternyata tasakuran parantos salse atau mudah-mudahan dina tasakuran ieu urang sadayana nyaeta di barokatun ka Allah Subhanahu wa taala. Salajengna kanggo masa depan atau napi salajengna oge ulah nepikeun cep paripasa diparemkeun deui kedah aya deui nyaeta tasakuran sapertos kieu deui. Ya Pak nya kitu. Mohon penuhun pamil. Sakitu tutup paling alam. Assalamualaikum. Tarupina mung sakitu acara babarit di Kampung Kerajaan Timur dina dinten ieu. Hatur nuhun kana perhatosanana mugi janten aya manfaatna kanggo urang sadaya atunya mudah-mudahan deui ulah nepikeun ka aya benturan antawis agama sareng budaya. Mangga janggakeun sim kuring nyuhun keur hapunten bilih aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sirap napa kita ngabumi kusirap pangawasa nepekeun titah sajati rahayuna tiyang widi